Allahumma salli ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun utawi iki iku pasal sewiji. Yajibu wajib oleh wajib ala wali sobiyi ing atase wali bocah lanang wasobiyati lan samalihe wali bocah wadon opo ayak murohuma yen tamarentah yesi wali ing karone sobi lan sobiyah oleh marentah bisolati kalawan solat wa ayyu alimahuma lan samalihe yen tak murukan yesi wali ing karone sobi lan sobiyah dorope murukan ba'da sabhi sinina ing dalem sawuse pitu piro-piro tahun ing dalem sawuse pitu piro-piro tahun wa yadribahuma lan samalihe wajib yen tak mukul ya si wali ing karone sobi lan sobiyah mulane mukul ala tarkiha karena arah-arah tinggal sholat dorope mukul ba'da asyari sinina ing dalem sawuse 10 piro-piro tahun utawi bandingane iku kasaumin kaya puasa. Sifate saum atau kohu kanggus kuat ya karone sobi lan sobiyah ing ya saum. Paslun ari ieu eta hiji pasal anu mana eusina ieu pasal rek nerangkeun perkara-perkara anu wajib nyaeta kapara wali-walina kapara pengurus-pengurusna anu ngarawat nyaeta barudak budak lalaki budak awewe jadi boga kewajiban orang tua wali teh gitu orang tua teh nyata boga kewajiban termasuk nyata anu ngarurus budak anu ngurus budak anu ngarawat budak oge dina ieu pasal rek nerangkeun nyata hukuman jalma anu ninggalkeun kana salat kumaha hukumna ke jalma anu nyaeta ninggalkeun kana salat wajib nu dimaksud yajibu wajib ala wali sobiyi kawali budak lalaki wasobiyati jeung kawali budak awewe al mumayyijaini tadi kaliwat al mumayyijaini sifatna sobilan sobiyah al mumayyijaini kang tamyid ya karone sobilan sobiyah nyaeta budak lalaki jeung budak awena anu geus tamyiz teu nyaeta kewajiban keur ka indung bapana hartina malah keur ka kolotna we kitu indung bapa mah khusus teuing keur ka kolotna matak di dia terangkeun wa in ala sajajan tapi kaluhurna mana kanini akina mun aya kabau pameget kabau kauyut pameget kauyut nyaeta istri mun aya deui kaituna kabau istri kabau pameget gitu tah di dieu mah nyaeta kewajiban ieu mah
henteu khusus nyaeta ti jihad bapa, henteu khusus ti jihad bapa. Lain masalah ieu namun tengawalian ieu mah wali-wali ieu mah lain masalah ngawalian kawin. Jadi kewajiban ieu mah najan nyaeta kakolot ti pihak indung kuma ka aki kanini ti indungna budak eta tetap aya namun tamakena nyata kewajiban, cuman wajibna wajib kifayah. Anu mana wajib kifayah eta gugur ku ngalaksanakeun salah satuna. Mun aya namun tama anu ngalaksanakeun teu bapana gugur nyata dosa ti indungna jeung saterusna. Lamun ayeuna bapana riweuh atau bapana ayeuna mun temang tara aya kitu tuluy ayeuna mun tama dilaksanakeun ku indungna henteu dosa nu jadi bapa dengan ganjaran keur indungna meureun eta mah. Sabab ieu teh nyata bagian tina amar ma'ruf teh nahi munkar teh ulah ayeuna ningali kapublikan gedean wae kitu. Kadai wae. Kamu balik termasuk amar ma'ruf nahi mungkar teh urang ge kena kewajiban nu jadi indung bapa nyata amar ma'ruf kanu jadi budakna ku sabab ai amar ma'ruf nahi munkar mah kan hukumna ge fardu kifayah mangka ieu oge kewajiban amar ma'ruf nu jadi kolot kanu jadi budakna eta oge sarua fardu kifayah. Jadi ketika aya anu ngalaksanakeun salah satuna gugur tinu sejenna nu matak aya namun tama di dieu nyata kena kahitob aya namun temi idung oge. Jalin aya namun teh urusan apakah ieu mah dari urusan apakah aya urusan apakah mah aya nu mau tina mau aya na bapana wae apakah mah ari ieu mah nitah salat mah tuluy aya namun teh mapatahan aya namun teh eta babudu eta keuna kan jadi indung oge. Padahal aya namun teh indung mah teu bisa ngawalian. Da lain masalah aya namun teh wali nikah teh da ieu mah wali kepengurusan termasuk engke lamun seug ieu budak teh nyaeta dititipkeun atawa diwasiatkeun dipesenkeun bisi kuring aya namun tama ieu teh nyaeta aya namun tama maot atawa aya namun tama ieu teh kuring teh rek kaluar lah teu kaluar oge indungna teu gawe pan aya namanya bapana gawe saya teh aya namun teh mun sok titipan teh Pak Guru dinas aya namun tama Bu Hajilina aya namun tama dinas titipkeun tapi budak nu geus 7 tahun nah titipkeun kana lis kewajiban teh jadi beratna teh aya nu katitipan teh lain aya nu masalah aya nu daharna wungkul mandina wungkul lain kewajiban teh ya. Jadi anu aya namun tadi titipan eta boga kewajiban di mana-mana dititipan budak mungkin geus umur 7 tahun teh termasuk ieu teh kanu ngarorok termasuk nyaeta ieu teh kanu ngasuh kanu ngarorok kanu dititipan panti-panti asuhan gitu aya namun tamata termasuk ya teh keuna ayeuna kadinya termasuk kanu mangihan geuning ayeuna sok aya nu leungit budak geus sakarunya ya budak teh dek dipulung ku abdi dek diangkat ayeuna budak ku abdi ayeuna aya dahar makena mah ayeuna insyaallah kan sing ingat eta jajalkeun kewajiban ieu teh kewajiban ieu teh kanu mangih budak tuluy ayeuna mun tadi urus ya lamun ayeuna mun tamah dunungan kewajiban ayeuna kanu jadi abdina termasuk kanu di PHP-an termasuk nyata kanu nginjem sok aya geuningan bade tamu teh teh nya ku abdi bade canak ameng bade canak ameng atau ayeuna ku abdi bade canake ka bumi cenah lucu gitu di mana-mana budak naik ke 7 tahun lain kewajiban masalah jajana dahar nanginungna lain eta wungkul lain ya eta mah aya namun cecik paribasana
tuh dahar nu alus tuh make nu alus oge mah tetapi ieu mah da doraka teu da ieu mah doraka tah eta sing hati-hati teh nya di mana-mana katitipan budak teh nyata lain ngan sakadar mikiran jajana ngan sakadar nginumna ngan sakadar sarena ngan sakadar aya namun tamadaharna lain ieu kewajiban naon kewajiban aya murahuma nyaeta si wali nu maksud wali teh apakah kolotna apakah anu ngurusna apakah anu kapihapeanana apakah anu mulungna apakah dununganana apakah anu nginjumna nginjum ayeuna rek pangasuhkeun nginjum ayeuna rek panguruskeun nyaeta wajib marentahkeun ka eta budak rek budak lalaki rek budak awe bis salat wajib nyaeta nitah salat ka budak najan salatna salat qada kumaha ieu namun teh qada teh ieu ayeuna mun teh mah ieu subuh teh salat budak teh da hese ayeuna digaingkeun tuluy ayeuna mun teh mah geus korejat reup deui korejat reup deui geus digaingkeun teh kitu tah engke teh di mana-mana nyaring eta si budak teh ulah waka kana ayeuna mam heula buru-buru bisi kasiangan sakola lain qada adapun ayeuna ge ngaguguna ayeuna mun teu ngaguguna lain urusan eta jadi nitah ayeuna mun teu qada tasok aya budak teh hese ayeuna mun teu karah karudet kan bae da geus nitah da eta macan wajib maksa ieu can wajib deungel ieu gitu karek nyata wajib ayeuna mun nitah wajib nitah termasuk nyata luar ti salat pun tina sakur urusan syariat anu zahir dina urusan nitah mah najan nyata kana sunat oge nitah nama wajib pagaweana sunat titahna wajib jadi contoh nyata seperti ayeuna titah nyikat gigi titah nyusur wajib dah budak tadi titah nyikat gigi gitu nyikat ayeuna oge nyaeta ayeuna mun talain amar hungkul tapi kudu nyaeta kudu nahyi lain amar hungkul pan amar ma'ruf nahyi munkar termasuk nyata ngalarang ka budak lalaki jeung awewe nyata tina pirang-pirang larangan agama tina pirang-pirang ayeuna mun teu larangan agama tuh gitu ulah kieu budak teh kan bae teh da budak eta ulutan oge lain masalah ayeuna mun teh budakna ngan ayeuna mun teh tutupan orat ai budak nama da kagu ai da teu eta ayeuna mun teu kengeng eta teh ayeuna mun teu kengeng orat malah termasuk ayeuna nyaeta urusan pamakruhan lain masalah ayeuna mun talin masalah ngagugu jeung teu ngagugu ya kada ya pamakruhan ayeuna mun teu mah urang ayeuna mun teu mah apalah maklum ayeuna mun teu urang nasa hudud ka budak mah wajib we nyarek hudud ka budak mah wajib we nyarek hudud gitu eta teh makruh jadi artina mah dikenalkeun heula kana hukum ayeuna mun teu wajib hukum ayeuna mun teu haram hukum makruh dia dicontohan seperti nyaeta nginum dahar bari nangtung teu kae ngadeg calik upami ayeuna mun teu mam calik nah eta ari eta mah makruh tapi nyarek ka budakna mah wajib we kusawa ngaran-ngaran panitah jeung panyarek ai keur budak pan ayeuna mun teu nya keur budak jadi teu bisa ayeuna mun teu ngabedakeun pokona mah ayeuna mun teu mah di mana-mana nyarek jadi urang teh karasana teh wah doraka keur budak teh kitu di mana-mana ayeuna mun teu maku kolot dititah ya urang teu bisa misakeun ayeuna mun teu wajib ayeuna jeung sunat memang ai kolot pan ayeuna mun teu nitah teh lain kana wajib wungkul panjang kana sunat ai ngaguguna mah boro-boro kana sunat kana wajib oge ayeuna mun teu mah acan ayeuna can jadi ukuran budakna ayeuna mun teu can jadi ukuran kana wajib kana sunat nah da eta mah karek nyaeta tugas kanu jadi kolot eta mah
ka budak medaya acan-acan kataklid budak mah tuluy aya namun teu ngalarang lain wae aya namun teu kana haram termasuk nyata kana pamakruhan nya sok aya namun teu bahasana teh pamali geuningan gitu jadi supaya aya namun teu keras teuing ieu larangan tong kitu pamali budak mah pamali dahar jengkol mah padahal eta teh makruh gitu artina mah gitu padahal aya namun teu makruh teh pamali aya namun teu madaret teh mah makruh budak mah entung foto ieu mah eta teh naon pamali makruh gitu da teu salah ai kolotna mah budak teh nah nya ongkos bapak teh makruh-makruhan ai bapak ngalimet deui gitu akeun bae da eta mah aya kewajiban bapak ya ngagugodog eta mah dek ngawayeuna baturangna ge aya namun teu naon ngan nyaeta ngabejaan ayeuna supaya dikenalkeun ayeuna kana hukum nah di dieu nyaeta wala budda mal amri minat tahdid kudu make jeung disingsieunan sagala cenah kudu make ayeuna mun tamajeng disingsieunan eta teh labuda kumaha nya jeung ya kumaha we ayeuna mun teu sok ayeuna mun teh teh salat moal jajan lamun ayeuna mun teh teh nyekat gigi moal jajan moal dicanak nyaba moal canak ameng lamun ayeuna mun teh sok lamun ayeuna mun teh naon lamun mam kitu wae moal pasian jajan moal pasian ayeuna itu disingsieunan parantayana budak eta teh nyaeta pala budda milal amri minat tahdidi dititah kudu bari dibarengan jeung disingsieunan ngan tanpa mukul tanpa nengeul lakin bigadarabin kitu pendidikan ayeuna ieu lamun ayeuna mun tamanya bisa berjalan mulus ya bisa berjalan mulus nerap ayeuna mun teh budak muslim umat Islam ieu para ayeuna mun tama anak-anak muslim pemuda-pemuda muslim dididik teu ayeuna mun teu nerap ayeuna sukses wah geus gagah itu gagah sok ayeuna mun teu tingalikeun mun aya budak urang ayeuna sakala budak ayeuna mun tama SD tuluy ayeuna mun teu nginum jajan geus di mana ngadidik urang jauh bener ya beda ya karek kitu ge jeung kacirinya budak karek kitu geus kaciri tuluy ayeuna mun teu ditingali begitu ayeuna mun teh maneh anana ayeuna ngawer tuluy buka ayeuna tuluy naon ya kaciri ti dinya keneh wah iya bener wana ngadidik ya budak bener ieu budak ayeuna mun teu ngadidik karek sakitu oge ge komo lamun ayeuna jeung musajen-sajen mah engke dina ayeuna mun teh mah aya budak 7 tahun pek teh geus alus wudu tapi ragu ayeuna teh holohok atuh urang oge batur ge aya budak ayeuna 7 tahun karena ayeuna sukses dina ngadidik tuluy ayeuna mun teh mah alus wuduna tapi ragu urang teh holohok atuh komo naik ayeuna kana salatna teh ayeuna mun teh mah geus bener teu mimiti ayeuna niat tuluy ayeuna kana takbiratul ihram teu ka bacaan da urang bakal ayeuna holohok atuh masyaallah jadi kang gagal ya teh gitu gagal ayeuna mun teh masyaallah rumasa gagal kolot-kolot urang mah sarukses ayeuna baheula kolot-kolot ada naon atuh da urang nasieun gitu jadi kitu kieu teh ayeuna ngagugupan ka kolot sukses aya ngaji ayeuna ulah tinggalkeun jan nerap salat ulah wani-wani ayeuna tinggal salat nerap ka urang tuluy ayeuna papang ulah wani-wani ayeuna mun teu menang tung asal kumaha ayeuna mun teu ngawer ayeuna mun teu menang tung keur budak keneh gitu tuluy ayeuna mun teu mam teu kayak ayeuna mun teu ada geus puguh itu ieu diselap-selapkeun bismillah geus kitu ayeuna pandanganna wasuhula geus wakatuh pandangan sae tuh tuluy ayeuna mun tama dina naonna di ayeuna geus kitu teh eta ayeuna mun teu sing imut mamna tong rame teh kitu eta dina piring masyaallah
masalah eta aya namun tama pendidikan awal ti kolot dina kaayaan baheula nyaeta nu jadi budak taat kana jadi kolot nuturkeun geus ayeuna kawalahannya urang nyaho oge naon kawalahan eta budak atuh da ayeuna mah ucing-ucingan atuh da disingeuseun anak ayeuna teh sieun teu ayeuna mun tadi didik ayeuna teu nerap masalah rumah saya kawalahan di mana eta teh nyaeta wajibna hiji ayeuna mun tama wajib nita kadua ayeuna wa ayu alimahu wajib ngamurukan lain ditanggung bagian papatahan binafsihi apakah langsung ku pribadi urang mapatahanna namurukanana au naibihi atawa ayeuna ku wakil urang ku guruna ku ustadna gitu ku mualimna nyaeta kudu murukan kana aturan-aturan salat hukum-hukum nyaeta salat min surutin aturan syarat-syarat salat rukun-rukun ayeuna mun teu masalah pek piraku teu kabayang ku urangnya lamun sukses ayeuna mun teh budak ieu ti 7 tahun geus kitu da moal ayeuna teh Allahok atuh aya teh Allahok urang ayeuna budak batur kitu hekat tinggal urang ajib lamun budak geus bisa ayeuna kitu sukses berarti ayeuna mun eta didikan kolotna atau nyaeta didikan nu jadi guruna tah bisa kitu we ka budak didik teh da piraku ayeuna mun teu batur kitu ngajina di mana lamun bisa nerapi ya aduh masalah jadi ayeuna mun tama ngadoa teh ayeuna kitu barudak urang teh sing jadi ahli taat ahli bir ahli khair ahli taufik ahli ayeuna mun tama ilmu ahli kataatan Allah ayeuna mun karator geus urang boga ilmu teh ngarah-ngarahkeun gitu ngarah-ngarahkeun tiga gitu meta-metakeun gitu ngan orokaya apakah urang ayeuna mun ngadidik budak urang pribadi apakah nyaeta urang ngadidik nyaeta budak ayeuna mun teh dulur-dulur urang ikhwan urang bisa sampai ka sukses kieu waduh geus lah kebaikan ayeuna mun teh keur urang moal ayeuna mun teh tapi kadi teh dikenang tapi kadi akhir hayat oge kitu tah lamun teu ka ayeuna mun teh narapana saperti kieu Nacana ayeuna mun teh eta teh wajibna teh iraha wajibna hiji wajib merintahkeun ka budak apakah lalaki jeung awe salat termasuk ayeuna mun teh salat qada oge ayeuna mun teh urusan agama anu zahir walaupun sunat oge nyaeta kewajiban nyarek tina rupa-rupa paharaman tina rupa-rupa larangan agama najan larangan teh nyaeta makruh iraha nyaeta dina sabada umur 7 tahun teh wajib nitah oge wajib sekaligus mapatahan murukan dina umur nyaeta budak jejeg 7 tahun najan ayeuna geus tamjid memeh ayeuna mun teu naon memeh ayeuna mun teu 7 tahun jadi lamun ayeuna mun teu memeh 7 tahun geus tamjid acan jadi 7 tahun teh nyaeta hiji 7 tahun kadua geus tamjid lamun ayeuna budak hidang dina umur ayeuna 7 tahun acan wajib nitah ngan alus we sunat gitu sunat lain ayeuna teu meunang nitah ka budak ngan nyaeta acan wajib memeh umur 7 tahun mah karek nyaeta sunat karek ayeuna sunat geus dicaritakeun nyaeta ukuran ayeuna mun tamat tamjid teh geus ukuran tamjid teh geus bisa nginum geus bisa dahar geus bisa omeh ku sorangan teu wajib teh dina memeh ayeuna mun umur 7 tahun mah najan ayeuna tamjid oge da budak teh
sok aya anu sonagar genyah bahasa kolot mah genyah budak teh kumaha ongko leutik kana sebutkeun budak teh meuni geus koloteun cenah kitu nah koloteun jarang ayeuna jarang matak teh jadi patokan hukum anu jarang mah geus hiji nyaeta dina usia 7 tahun kadua tamyiz memeh ayeuna mun teu usia 7 tahun can atau usia ayeuna mun tamat 7 tahun ngan tamyiz Talmi ngaranna, ya deot ngaranna. Ayeuna mun tamat wajib. Dina 2 eta. Nah, saterusna nyaeta wa ayyadribahuma jeung wajib kawalina. Wali tadi geus diterangkeun, apakah indung, apakah bapa, apakah nini, apakah aki, apakah ayeuna uyut, uyut istri, uyut pamangkat jeung saterusna kaluhur. Apakah anu di PHP-an atawa anu ngurusna atawa ayeuna anu dipesenan atau ayeuna kadunungan atau kanu nitipan atau anu nginjeum budak nyaeta dina umur 7 tahun anu geus tamyiz teh wajib kadituna nyaeta ayyadribahuma neungeul eta budak lalaki jeung budak awe alat tariha karana wani-wani ningalkeun salat kadua ninggalkeun syarat-syarat ninggalkeun rukun-rukun jadi lintas salat unggul kudu ditenggel teh 10 tahun teh aya salat teu wudu aya salat teu maca Fatihah aya salat teu ruku jeung sebagainya kewajiban aya namun teu salat nah tah eta kewajiban ayeuna mun taman didinya neungeulna neudeuh anu goero mubarrahin teh mubarrihin anu ulah nyaeta matak motongkeun kana tulang ulah matak ngabijilkeun getih kumaha mun kieu budak kuring mah da ngaran-ngaran teh dijebrot tapi pengkor kakara lamun ayeuna mun teh ayeuna mun teh pasang ruyung tah teh ka ayeuna ingkad-ingkedan kakara ayeuna mun teh ngagung ulah teu meunang jadi aya ngagugu kudu pengkoran heula teu meunang agama boro-borona agama di negara ayeuna mun teu meunang tah tigah-tigahna mah lamun ayeuna perlindungan anak kayaknya mah kaharti gitu kaharti ayeuna mun lamun undang-undang perlindungan anak ieu budak natapakan da ayeuna agama oge teh tah rada akur tah mah aya nyetel gitu tah da agama oge tah teh neungeul nu tetapakan tinggal teh neungeul nu aya nu teu getihan neungeul teh ayeuna mun teh budak anu teu teu potong tulang teu ngabahayakeun teh cacat ayeuna mun teh kana naon kana badan teu sementara tak aya sebenarnya mah ieu teh ayeuna aya kecocokan sebenarnya mah undang-undang negara teh nyata dina sisi etana kan ayeuna mun teh geuningan ayeuna polisi oge ieu aya di teungeul da kudu aya fakta meureun tuluy ieu ngajukeun ayeuna mun teh abdi di teungeul ayeuna ku bapa abdi keur ai tapak kira-kira asa mah tapak meureun teu baca benerna mah teu sagawaya teh ayeuna negara oge atuh nyeun undang-undang teh da konfirmasi ulah jeung MUI sagala ayeuna mun teh moal ayeuna cigah nama eta gitu lain ayeuna mun teh sagawaya ayeuna mun teh neungeul masuk kana perlindungan anak jadi dia oge da teu meunang tapi ka ayeuna mun teh aya kakara ngagugu anak kuring mah lamun geus diteungeulna ku ieu kuruyung teh kepengkor ingkad-ingkad teu meunang agama tarokah wa illa huwa tarokahu teu meunang tinggalkeun kajian tadi teungeul ai kudu dia teungeul di pengkoran mah najar ngagugu oge Nah, nya bangsana ayeuna mun teh teungeul wae awe kade lamun nyiwit ka budak teh ka gegara lang budak naon diciwit ku mama ada eta ayeuna mun teh sing ayeuna mun teh aya naon aya aturanana nah lamun ayeuna mun teh ieu keur muadzib kasih pendidik atawa kamu muallimul Quran atawa anu ngadidik ayeuna mun teh adab-adaban tuh
disunatkeun alla yajida ala salasin ulah nyaeta ngaluwihan tina 3 teungelan kitu oge nyaeta cukup kumaha aya namun tama cek sapina di mana-mana aya idin ti orang tua di mana-mana aya namun tama aya idin ti orang tua wa yahrumu tablighuhu adnal haddi nyaeta haram neungeul anu sampai ka nyampekeun kana di bawah nyaeta aya terjadi hukum had mana ngabijilkeun getih we gitu teh ngabijilkeun aya nu teu getih we lain ieu mau alim ieu mah guru gitu nah jadi kudu hati-hati guru mah gimana jadi aya namun teu kudu hati-hati aya namun teu mah ai kolot mah teu haram ai kolot mah aya teu haram henteu aya nu teu neraka aya namun teu kolot ngan ieu mah aya namun tama mualim aya namun tama guru eta mah lamun tepi ka nyampekeun kana nyaeta tepi ka kudu dihad kudu dibalas deui gitu kudu dibalas di ayeuna kudu dibalas deui teungelan eta nah eta haram hukumna neungeul teh ka kitu di mana ieu aya namun tang wajibna neungeul teh engke ieu mah sabada nyaeta jejeg umur 10 tahun. Tadi dia 10 tahun sakumaha urang geus disambungkeun ka mina sapina nyaeta salapan nincak ka 10. Salapan nincak ka 10 teh eta teh menurut nyaeta sebagian ulama Syekh Muhammad Romli radhiyallahu anhu. Kan akang 2 kali teh aya nyaritakeun teh aya namun teu mangke sabada jejeg gitu umur aya namun 7 tahun aya kamari dina sapina nyaeta sabada 8 tahun nincak ka 10 walaupun teu acan jejeg 8 ka 10 gitu tuluy aya namun teh mah dina saurah aya katerangan nyaeta sabada jejeg pas umur 7 tahun eta nyaeta menurut Syekhuna Ibnu Hajar radhiyallahu. Jadi aya saur aya namun teh Muhammad Romli mah jadi aya namun teh mah 8 nincak aya namun teh naon ka 10 ari aya namun teh saur aya namun teh saya eta mah nyata sabada jejeg nyaeta 10 tahun. Tah kawajiban nu bieu teh percisna aya namun teh kawas nyaeta hukum puasa dina bulan Ramadan 7 tahun kudu dititah aya namun teh puasa 10 tahun aya namun teh mabari teh aya utur tuluy aya wani-wani aya ninggalkeun puasa atawa candae keneh puasa teungeul tak ida atau koh di mana-mana budak boh lalaki boh awewe di mana-mana umur 7 tahun wajib dititah puasa jeung syarat-syaratna puasa jeung ayeuna sapaket ayeuna mun tama aturan-aturan puasa di mana-mana ayeuna umur 10 tahun acan daek keneh puasa padahal teh aya udur geus kuat ayeuna mun tama puasa maka wajib diteungel wajib ayeuna mun tama diteungel tah hikmah eta dibalik eta bener pisan agama mah bener pisan nyaeta teh ngada dasar ngada resep ngalalanya supaya ayeuna mun teu budak engke ayeuna mun teu sabada manehana nincak kana usia balik geus teu riweuh deui geus teu ribet deui geus hideng sorangan malah geus naon geus resep ayeuna salat jeung ayeuna mun teu moal wani-wani ninggalkeun salat geus resep kana puasa moal wani-wani ninggalkeun kana puasa jeung komo kadituna mah geus resep kana pasunatan komo kadituna geus resep kana pasunatan resep ayeuna mun teu nyusur resep ayeuna sunat qobliyah resep sunat badiah komo kadituna mah komo kadituna lamun jeung geus resep ayeuna nyeun kemis sagala wah Masya Allah eta mah geus orang tua sukses guru sukses
bisa nyetak ayeuna mun tama anak murid, bisa nyetak ayeuna mun tama anak didik, bisa nyetak ayeuna mun tama anak, ayeuna mun tama darah urang, keturunan orang, lamun bisa kitu. Masyaallah. Moga-moga we ayeuna mun tama urang dipaparin tapi kedayana daek leukeun ka budak-budak na ayeuna mun teu turut nyuhunkeun ayeuna mun tah ka pangeran teh kitu nyuhun ayeuna ka pangeran geus lah kabungah urang geus ayeuna mun tama geus moal bisa kabayangkeun kabungah urang ningali mun budak ayeuna 7 tahun beh dituna 10 tahun geus kitu ngeunah ayeuna ngeunah hate kita. Allahu akbar. Ya termasuk ya teh nyaeta kapamajikan. Termasuk ka pamajikan. Tapi syarat ai kapamajikan mah kumaha syaratna teh kira-kira moal ayeuna mun teh ngejat lamun ayeuna kitu. Teu salat ya. Nah, aing ke urang teh bobotoh kumaha? Balik ayeuna mun tah eta. Atau teh kitu teh baeudna saminggu teh. Ayo urang ayeuna butuh unggal peuting. Ayo baeud saminggu. Kumaha teh? Kitu. Matak masyaallah agama mah meuni pas pisan ya agama Islam ngatur. Ngatur ayeuna. Jadi ayeuna mun teh memang wajib di mana-mana nu jadi pamajikan wani-wani ninggalkeun ayeuna salat. Di mana-mana ayeuna mun teh wani-wani ninggalkeun puasa. Di mana-mana wani-wani ayeuna muka-muka oratna mong orat teu ayeuna teu memang bener ayeuna wajib tapi kehela naon dia ayeuna dampakna ieu teh boro-boro meureun lajeng diteungeul bet diprototan oge atos abi mah de ka bapaheula ka itu aya urang kumaha lamun ayeuna mun teh ya teh kitu oge ai bae onaman ayeuna mun tamanya ayeuna ngan ai butuh kana mentong eta ayeuna jadi wajibna nyaeta di dieu tuh lamun ayeuna mun tama sakirana in amina an nusuj lamun ayeuna mun tama aman tina nusud mu cek urang mah tina punung gitulah aman tina punung kira-kira pipunungeun mah ayeuna mun teh mah awe ayeuna teh ayeuna mun teh kaopan jabat tadina geus kurang jajan kurang ayeuna mun teh eta tuluy dibentak bagi mah teh kesempetan jalan komen teh cek awe teh teh urang teh kumaha ya tingali dina fikih mah nya sing ayeuna mun teh sing tapi ka eces ayeuna mun aturan teh perhitungan teh nya termasuk nyata kapamajikan anu leutik keneh cuman sepanjang aya keneh ayeuna bapana sasamani bahwa eta kewajiban neungeul kapamajikan urang anu budak keneh teu keuna ka urang aya keneh inung bapana mah jadi meureun ayeuna mun teh kieu we Pak punten ya teh eta ayeuna wantun ayeuna mun teh mengantunkeun salat teu salat tahar teu salat subuh laporannya urang laporan ayeuna mun teh kain mah nyambung jiga ku ayeuna mah ku zaman kieu mah nyambungan ka mitoha laporan gitu tapi lamun kieu mah abdi teh di pasian jajan tatara ayeuna balanya ge ayeuna tah eta nyambung ka mitoha kitu laporan gitu aya laporan ka mitoha ayeuna aya tuh budak keneh paling kitu cekolotna teh nya da teh nyambung teh apaan ayeuna jeung pimetohan jadi kudu mitohan teh meureun ajengan meureun ayeuna mun teh malah anu ngarti gitu nah kayak begitu nyaan jang syukur ayeuna bapa ayeuna da bacaan nya ka dia tadi teh salat jebrot ku indung ku bapa ku mitohan ku mita ayeuna teh urang teh tah gitu aturan teh gitu tah kecuali lamun geus eueuh indung bapana atawa ayeuna mun teh indung bapana da teu depan urangna misah manya ayeuna teh salat subuh kudu ayeuna ngadadak kayak mereka bapak lain ngomong Pak teh salat tuh berarti eta teh nyaeta
hukum ayeuna eueuh di dinya kitu lain maot eueuh di dinya indung bapana tah eta mah ayeuna ka urang deui ngagoriwok ayeuna mun teu kawajiban teh umur 10 tahun mah saade dia boga pamajikan umur 10 tahun geus jalan bro aya dek di teungeul kumaha asian pondok aya urang butuhkan geus teh sian balik ayeuna mun teu pondok baik ke atur-atur tama nu pentingnya eta urang pasti naon rupa hal ayeuna mun teker waktu di alam dunya apapun perintah Allah pasti dinya kudu aya tanggung jawab naon alasan-alasanana dan nyata Gusti Abdi teh teu terang ai terangna ngan itu pada jebrot aduh daud ge peryogi keneh in aminan nusuj eta mah lamun ayeuna dina nadi kaaman tina punung-punung tina ayeuna ngadat-ngadat gitu aya maneh butuh keneh mah bari ayeuna mun teh ditinggalkeun ku pamajikan Allah wongong eta entong eta mah pek ayeuna teu luas jebro ngomong ayeuna ora teh ayeuna teu ayeuna tapi kumaha teh dek di teungeul sian ngejat dewa ya kan hiji-hijina di pamajikanana gitu dua malah nggak ya ganti nak gitu hiji nama kayaknya ya namun dari agama mah nu peres segala ya namun teu kabehna naga ya namun teh hararampan aya apal mah urang na aya namun kejung asa karibuhan atau asa ya namun kaberatan hukum berat wa yajibu alaihi ayadun wallahu alam bisawab.